Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka sadayana, wilujeng patepang deui. Mudah-mudahan urang sadayana disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun dina milari mirik rezekina, katut dibarokahkeun. Amin. Urang teraskeun hanca carita dina judul Rusia Pasir Demit bagian ke-14. Mangga ka sadayana cara ketan. Wanci peuting di lemur pasisian. Sanggeusna si Barnas tenang dina kapayahanana tuluy manehanana ditanya ku Bah Usrip nu jadi bapana. Anjeun Barnas, kunaon anjeun teh sabenerna? Ditanya saperti kitu satuluyna si Barnas nyaritakeun cenah yen manehanana pas bieu rek asup ka sisi lemur dipegat ku nu jadi pocong. Kitu kieuna satuluyna dicaritakeun ku si Barnas. Sanggeusna si Barnas nyaritakeun sakumaha pamanggihna jeung pangalamanana, Ki Usrip nyarita. Alah, nu aya pocong eta ku anjeun ditalingakeun. Nah, teh nyoan unggul kades ya, teh nyoan unggul. Dasar jelema borangan bisi we maneh. Lain puguh-puguh lain pocong tapi nanjon. Nyarita seperti gitu biasa wae kapan. Aduh aja ke. Ari nya jeung teu nama kuring teh apal ki. Tapi eta nu kaalaman ku kuring mah ki saperti kitu tah ki. Aduh alala ieu anjeun Barnas euy. Kade heueuh be bener ocok Ki Usrip euy. Bisi nyawa-nyawa anjeun borangan teuing kitu tah. Teu puguh-puguh teu aya naon. Ku anjeun dianggapna eta teh jiga pocong wae kitu tah. Ulah saperti kitu beureunan. Nah, lamun kitu mah kudu diriksakeun. Sabab aki mah sok loba curiga lamun sok aya pocong-pocong kitu teh bisi heueuh. Lain bisa paleba aya pocong mah ki mah bisa nanti aya jelema jahat anu arek deleka rek pulang paling pudag padog gitu nyieun we jeung sieunan anu satuluyna ronda tuh ieu henteu saged tinaga we sabab sieun teh satuluyna oge warga jadi teu waspada cenah aya jurig pocong. Padahal mah aya jelema anu ceceremet arek pulang paling jeung budak badog. Bisi kitu ake mah. Tidinya Kang Loka nyarita deui. Ulu aduh alah ieu bener oge eta aki. Sabab kuring oge paur tah kitu sabenerna mah. Sabab dieu teu oge ka urang teh sok aya kejadian nu saperti kitu. Bijana mah loba jurig setan diriwa padahal mah anu dijadikeun pitapak jangan anu mau kitu tah nya. Tah ari kitu mah atuh ku kuring kudu maksudnya urang taluntik wae kitu nya kinya. Wah, alus ari maneh boga pikiran kitu Maroka. Sakalian wanjeun jandra. Maneh oge Barnas bisa arek bae talingakeun. Abeh puguh eta teh bener atawa henteu anu disebutkeun pocong. Si Barnas nyarita, aduh ke kurang tehnya are papanggih ojong nu kitu teh ki nya tuh nya yo lain sieun sabenerna mah ki tapi kuring teh osok teu wani kitu kita. Yon teh maron eta teh maron lain kitu ki tah kuring mah era kitu tah sabab manehanana teh lamun sok dipapanggihan ku manehanana kitu tah kuring teh sok teh bisa ngajawab atawa teh bisa nempo sabab sieun anjeun mah moronan kuring maren sieun ki tapi era kitu tah ki. Aduh alala ieu kumaha lah anjeun mah Barnas cicing wae di imah ujung di anak anjeun kapan uger geuring eta kudu ditaringakeun karunya euy
Nah, hari tugas eta marek dilaksanakan ku kuring wae ki. Lain kunaon bener cek aki bieu imah masalah keamanan. Bisi aya hiji perkara anu teu diharepkeun. Ari lain janten anjeun jantra arek ngilu atawa moal. Kumaha anjeun wae eta mah dari akang mah kitu tah saorangan oge teh jadi masalah. Si jantra nyarita. Hah, ari kuringnya sok penasaran gitu Kang. Lamun nya teu ngaganggu jeung teu istilahna teh jadi gangguan mah hoyong gitu Kang ngiringan tah. Nalengakeun nu saperti kitu teh. Oh, halus pisan atuh ari kitu mah. Jadi akang aya baturna. Wah, halus kuduaan wae. Lamun halodoa tawa ieu make oge hayang nyelu tapi ningali kana kaayaan kewe. Namun rejong aki oge meunannya sok talingakeun. Oh, eta mah insyaallah ki arek ditalingakeun jeung rek jeung arek dilaksanakeun gitu maksud teh. Dina peuting isukna di lebah rungkun nu buni bada salat maghrib kalawan rintih tur nyamuni. Duaan nyaeta Kang Loka jeung si Chandra geus menang tempat cenah nu merenah pikeun ngayakeun panaruntikan. Saperti samemehna kira-kira surup mega beureum wanci rek ngencak waktu isya. Sora anjing rage gadenge deui hawar-hawar ti kajauhan. Malahan mah aambean nu teu ilahar. Aambean nu teu ilahar kayaning seungit menyan kembang malati jeung bau rampe nyambuang di saborderning eta tempat. Geus kaangse jeung geus karasa aya bakal hiji perkara anu bakal datang. Geus kairong ku Kang Loka katut si Chandra anu geus cicing we nyumput buni cenah rek nalingakeun bener teu aya pocong teh. Teu lila ti aangsean anu robah teh satuluyna mah heuk cenah bau teu pararuguh terus ngadadak bau bangke nu mata katur lengan. Teu lila tidinya kalayang cenah ti wates leuweung ipis sisi lembur nu pernah teh pongoheunana kirangeunana aya kuburan kaya bau cenah. Aya hiji makhluk bodas luyu jeung anu dicaritakeun ku Mang Barnas katingali nembongan tapi teu nyamparkeun kanu keur ngarintip mah kawas nu teu nyahoeun. Puguh oge keur diintip teh. Sajongjongan eta makhluk nangtung di hiji dahan tangkal kawas nu nalingakeun. Satuluyna kalayang pindah ka tempat sejen meneran ka tengah jalan. Kulak-kilak cenah sakedeung. Satuluyna mah cius luncat ka tangkal nu pagdeukeuta. Satuluyna mah muru ka lembur ka arah lembur Cibodas teh. Anu satuluyna mah ngiles ngajauhan kaleg-leg ku poekna alam. Kang Loka jeung si Chandra nu nya oge keur naluntik hayang nyaho rusiahna eta pocong. Satuluyna ngudag kana arahna ngilasna curik pocong teh kalawan ati-ati tur kesit nu embung leungiteun lacak duanana satuluyna nuturkeun eta jurig pocong. Dina lumampahna di alam anu poek waktu peuting harita Kang Loka ngarasa teu pati ngatog teuing sabab cenah baheula mah Kang Loka teh kawilang bangor sok lalampah goreng dina waktu peuting. Ari si Chandra di pengaruhan oge ku ilmu siluman peuking tala sanabejan peuting atuh duanana mampuh lumampah teu hese teuing. Jurig pocong anu ditalingakeun teh bisa kasusud bisa kasusul sanajan rada hese oge. Kakocapkeun di lembur Cibodas. Samang-samang sagan widura geus balik cenah. Si Ceukai jeung si Renyai satuluyna nyaritakeun pangalaman tarung jeung pocong teh tur ngabejakeun ancamanana. Tidinya si Ceukai nyarita.
Gitu kan. Nu kejadian penting agan teu aya teh. Tika tarung sagala rupa jeung pocong jeung aya ancaman seperti kitu tah nu jigana marek ngakalakeun ka agan. Gan Widura satuluyna nyarita. Pikiraneun tapi kieu ulah rek sieun-sieun. Si Widura lain jalma samanea. Komo ayeuna kuring geus boga batu alis sakti titisan siluman. Sakalian hayang nyaho kumaha eta ketakna si jurik pocong teh. Nah bener pocong atawa pocong kajajaden. Keun ku kaula rek dising hareupan ayeuna peuting ayeuna. Kitu cenah jegan Widura teh. Sileu Nyai nyarita ponten juragan. Nah moal laporan ka Ki Palang atawa Paduka Lewu. Kieu leu Nyai teu kudu lah. Lamun dina perluna ge kuring cukup digeruan. Ku kuring cukup digeruan wae. Jadi moal kudu capek-capek neang sagala rupa. Sing tenang we. Lamun kateter mah kan Lewu oge bisa digoruan kalawan ti kajauhan. Waduh, sakti oge atuh agan teh ayeuna mah. Lain kuring nu sakti, tapi gan Lewu anu sakti bisa ngadenge kana panggero kaula. Sami wae atuh are eta mah. Kira-kira wanci sareureuh budak. Sarua oge jeung waktuna manggihan cenah si Cekai jeung si Nyai kana dedeganana atawa kawenehanana ku jurik pocong. Gan Widura satuluyna kaluar katingali si Cekai jeung si Nyai geus cicing we cenah di hareup imah karep rek ngarona jeung nunggu-nunggu kadatanganana jurik pocong deui. Sugan we cenah peuting ayeuna oge datang deui. Kira-kira wanci saperti jeung mangsa samemehna. Sora anjing kelewung cenah kadenge ti sisi lembur. Kajabati kitu. Ieu imahna Den Widura teh pernahna aya di sisi lembur anu masih keneh deukeut ka leuweung atawa rungkun-rungkun anu harieum. Atuh teu jadi matak heran ari kadenge sora anjing kitu mah. Tapi teu lila didinya anak heok teh kaangu deui bau sesengitan di sabeudeuring eta tempat. Satuluyna mah disusul oge ku bau bangke anu kaamu segak pisan. Kan tuh nya angseunana geus karasa deui aya anu bau jeung nu sengit campur kieu mantakan neneng jeung katu terlengan pan. Gampang eta mah. Kudu dilawanan sok ulah sieun-sieun urang sing hareupan jegan Widura. Teu lila didinya kadenge hawar-hawar sora anu ceurik malahan mah cikikik cenah sora anu ciciliki-tikan teuing ti mana alahna. Teu lila didinya oge kayabag aya nu gagayabagan makhluk bodas di hareupeun pisan mutiluan anu geus taki-taki arek moro cenah ka eta jurig pocong. Tuh kan geus kadatangan deui. Kuring mah sieun. Teu kudu sieun-sieun. Kaciri eta mah lain pocong sapocong-pocongna, tapi jika pocong kajajaden sanajan dimirip-mirip oge kuring moal reka samaran tinggal ka bobodo teh nyo. Yo tinggali ge kata kaula. Jegan Widura langsung we kan cegak manehanana. Bari geus ngalagar kana bedogna jiga nantang ka eta jurig pocong. Samangsa jurig pocong ngadeuketan cenah jiga arek nyerang ka Gan Widura teh. Ana langsung sea teh eta jurig pocong teh nyerang ka Gan Widura. Gan Widura anu samemehna geus taki-taki geus buka panyangka cenah yen ieu jurig pocong teh lain jurig sajurig-jurigna, lain pocong sapocong-pocongna, tapi pocong kejadian
Miregah kana serangan seperti itu langsung hiuk cenah maneh anak teh ngagunakeun bedugna karep arek mahala eta jadi pocong. Seak. Cetrek. Pas eta jurig pocong nyamperkeun langsung we digacrek ku bedugna Gan Widura. Tapi tang tuai cara seperti samemehna eta jurig pocong teh teu neurak di kadeku bedog. Sajongjonan eta jurig pocong teh kitu we nyamperkeun langsung nyerang tapi ku Gan Widura tuluy ditangkis. Dina hiji waktu rangkuas eta si jurig pocong teh ngaluarkeun leungeunna anu rangkuas boga ngun cakar sagala rupa. Iya mah bener-bener lain jurig pocong sanana ya. Peraku aya jurig pocong boga leungeun saperti kieu. Pikirna Den Widura teh didegarakan anu hampir sarua jeung samemehna ieu jurig pocong teh ngalayang tuluy nyamperkeun Gan Widura ana siut-siut cenah. Eta leungeunna si jurig pocong teh langsung nyerang ngagunakeun serangan lempeng ka Gan Widura. Atau Gan Widura teh langsung we pakpik bek harita teh nangkisan eta serangan nyingcet jeung ngahindar. Tapi ting kalah kesit teuing ieu jurig pocong anu jago. Ieu Gan Widura teh langsung we cenah mental kakeunaan katibanan ku cakaran. Dua cakaran ti eta jurig pocong teh keuna pisan ka Gan Widura. Jika anu omong lela dina tarungna kalawan tarung anu kasar langsung we Gan Widura teh cenah nyium kana batu alina anu diwariskeun ti Ki Palang teh satuluna mahena nyamat cenah jajampean ka Hodam atawa anu wesi siluman anu wesi ka eta batu ali teh satuluna kerjet cenah karasa eta batu ali teh jiga nyetrum kana leungeun Gan Widura. Dirinya Gan Widura ngarasa manehanana jag-jag tur katingali di saboderning eta tempat katingali teh rada caang cara saperti caang bulan. Samang-samang sasi jurig pocong ngadeukeutan deui langsung yuk. Gan Widura teh ngandorongkeun kana dua leungeunna. Malebahan pisan diarahkeun ka eta jurig pocong. Atuh tidinya jurig pocong teh langsung kos anu katahan malahan matur ngajeng ka ngajauhan malah mah teh ka ngagerung sagarupa. Si Cekai jeung si Leunyaai anu ningali kana kakuatan jeung kaahengan eta Gan Widura ngelehkeun si jurig pocong kalawan singkat. Atuh rada heran katingali si jurig pocong langsung we ngajeng ka ngagorobas katangkal kemang di buruanana Gan Widura. Satuluna mah katingali ngagoler eta si jurig pocong teh. Benar-benar eta mah lain pocong samanehna tapi pocong ka jajaden. Ceuk si Cekai teh ngomong ka si Leunyaai. Gan Widura sanggeusna katingali ieu jurig pocong teh kajengkang jeung bisa katibanan serangan ti manehanana kajelong cenah. Langsung ngagajlong lumpat mulu ngadeuketan rek mahala deui eta jurig pocong. Tapi si jurig pocong langsung korejat nangtung malah mah kajelong deui ngalayang deui jika rek nyerang ka Gan Widura. Ku Gan Widura dina gerakan anu cara saperti tadi wae. Tapi ayeuna mah lain kagunakeun dampal leungeun tapi kagunakeun tengulan ana cepet teh. Eta jurig pocong teh langsung kakeunaan deui sanajan eta jurig pocong teh acan deukeut hartina mah ngagunakeun tanaga jero. Kalawan masih kena jauh eta jurig pocong langsung kakeunaan we ku teungelanana Gan Widura. Kakocapkeun di tempat sejen Kang Loka jeung si Jantra anu keur ngintip-ngintip kana tarungna antara Gan Widura jeung si jurig pocong teh. Si Jantra nyarita, "Kang, ulah ka mana-mana. Ngan engke lamun kuring kabur, akang kudu ngelu kabur." Ceuk si Jantra bari siap cenah. Ieu si Jantra teh langsung luncat ka pakalanganana antara jurig pocong jeung Gan Widura. Satuna mah srep cenah. Langsung si Jantra teh newak ka eta jurig pocong dibawa lumpat ngajauhan ka Gan Widura. Ningali si Jantra anu mawa jurig pocong anu jiga teu kapahala kaya. Ditulungan ya ke si Jantra. Kang Loka anu teu katingali kana ayana leung lebah-lebah nama ku Gan Widura jeung balan-balanna langsung we nuturkeun kana lumpatna si Jantra anu geus asup kana poekna peuting jeung poekna rungkun tatangkalan
anu lebahan anak si Jantra lumpat mawa jurik pocong teh. Kang Luka teh lumpat we langsung nuturkeun ka si Jantra. Ka kocapkeun Gan Widura samang-samang sajen aya nu ngolepat ngadegetan ka jurik pocong anu sabenerna mah geus teu walakaya jeung arek ditewak cenah ku Gan Widura teh. Samang-samang aya nu ngolepat datang nulungan ka jurik pocong heam cenah karasa ngaheam kana awakna Gan Widura. Satuluna Gan Widura ngarasa leusuh jeung teu kuat lamun ti ka arek tarung deui. Tapi manehanana teh ngan ukur bisa teu walakaya we tepak deku ningali kana si jurik pocong anu dibawa teuing usaha nama. Teu lila dirinya satuluna si Cekai jeung si Renyai nyamperkeun. Dan, kunaon Dan? Teu kunaon arengan mah. Teu kunaon kuring mah. Dan, udag tuh si jurik pocong, udag tuh. Aduh, kakak mana lompat tau ke gancang ujung kestel katingali balagu bisa mah. Teu lila dirinya Gan Widura teh nangtung satuluna mah init deui cenah ka lebahan imah. Satuluna ngareureuhkeun kacape malahan mah disadiakeun oge cai ku si Cekai teh diasongan cai sanggeus rineh sanggeus rineh mah satuluna si Cekai nyarita. Ari agan teh kunaon bieu teh tina tarungna mah jika rek meunang ngalawan si jurik pocong teh, tapi si jurik pocong eta make dititah diantep init seperti kitu. Enjeun mah teu nyaho kana kaayaan sabenerna. Bener kuring teh geus arek meunang jeung sagaprakan deui ge bangunna marek lumpuh, tapi ngadadak aya hawa nu panas jeung jiga aya nu ngolepat cara saperti haseup anu newak ka eta si jurik pocong teh. Anu satuluna mah init we teuing ka mana kaburna. Kuring teh bisa nyusul atawa ngudag sabab sakajabati panas teh jadi karasana teh leuseuh ka kuringna ieu ceuk Gan Widura. Naon agan teh anu katingali ku kuring mah jigana teh eta si jurik pocong teh loncat ngajauhan jeung ngajelengka rungkun anu poek malahan mah tuluy kabur teu katingali aya anu ngolepat atawa aya naon anu newak manehanana. Karana ge anjeun mah teh nyaona naon. Eta mah cigana mah makhluk sakti ting jalma ting makhluk siluman tah ngan bangunna mah jalma anu diingu ku manehanana atawa makhluk anu diingu ku manehanana anu ngabaturan atau anu nang tayungan si eta jalma tah si jurik pocong. Jurik pocong teh bogaeun guru kitu atawa bogaeun babaturan. Teu nyaho anu kitu nama ceuk Gan Widura. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Kumaha lajengan cariosna? Mangga diteraskeun wae nya dina video-video salajengna. Ngahatur nuhun, wilujeng patepang deui. Permio.